baris ngaluar hanca carios nu katunda kamari carios nyambung anu judulna Banjir Geting di Darmapati. Ieu dongeng teh mangrupikeun salah sawios karangan Kang Heri Supriyadi. Ayeuna nincak bagian anu kaopat. Dongeng kamari ditutugkeun nalika Jang Aji sareng Jang Imron parantos nyata wangsul di bumina Bapak Pupuhu. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui kana bagian anu kaopat. Sanepina deui ka imah kasampak kulotna Jang Aji keur ngawarangkong ditepas jeung Kang Diman. Jang Aji mah kebat bae ka jero kalayan ngajak Jang Imron nu jadi sobatna. Saenggeus salat lohor heula sakedeung, Jang Aji meloyor ka rohangan dapur sarta anu saterusna mah nyelebak dahar siga anu nikmat pisan. Teu kungsi mandi deui da pajar teh enggeus bisa dihawangan. Jang Imron anu cenah mah geus warareg jadi pipilueun milu dahar. Ari nempo deungeunana jeung acar nila mah kabitaeun meureun. Komat perkara tadi jeung si Dodo tong diwangkohkeun ka kolot urangnya. Jang Aji harewosan samunu ngosong. Nya meni bawel, tembal Jang Imron sarua ngosong. Nya bisi we. Sabut Jang Aji jeung Jang Imron keur dalahar kadenge raketna palupuh anu mingkin ngadeuketan. Tetela geuning anu ngurunyuh teh Nyi Yati. Anu sadatangna ka dapur teh kebat bae nyician bakong ku cai teh. Engkop Jang Imron. Tong asa-asa daharna beakeun he acar nilana. Geus nyesakeun ari keur bapana si Aji mah. Nyi Yati neuteuk Jang Imron. Mohon ceuk meni raos tos lami abdi mah tarang mam sareng nu kieu. Sok aya saaya-aya we ari di rorompok mah geuning. Nya sarua we di dieu ge Jang Imron. Eta mah pedah we keur aya milik aya ladang ngajual kupa. Oh, kupana seep sadaya ceuk. Nya aya we nu rada harejo keneh mah. Bade nyohonkeun sakadeng mah ceuk kanggo ngarujak. Teu nya sok we ayeuna mah dahar heula sing waregnya. Engke jeung si Aji ngalakupan mah teu. Oh nya ari mah cager. Nya kitu we ceuk rada nyarieun keneh mah pa tilas geubis teh. Teu nya sing gancang jag-jage deui atunya. Karunya ari bapak mah cager. Alhamdulillah ari bapak mah. Nya syukur aya ai kitu mah sok dalahar heula nya cece mah rek nganterkeun cai teh keur bapana si Aji. Jang Imron ukur unggul geus kitu mah Nyi Yati ngoloyor deui ninggalkeun dua sobat anu keur dalahar. Sok tambahan deui sangguna cek Jang Aji mangsa nempo sangu dina alas Jang Imron kali saguapeun deui. Geus wareg coing ieu ge. Tembal Jang Imron kituna teh bari ngumpulkeun sangu dina alasna pikeun huap anu panuntungan. Pada Aji tempo tah anak aing menikah bungapeun kitu ditonjok ku anak maneh. Naon ieu teh aya naon? Tenang atuh. Tenang ulah rurusuhan kitu aya naon ieu teh aya naon? Anak aing ditenggelan ku anak maneh. Kadene ku Jang Aji jeung ku Jang Imron aya sora nu raribut di tepas imah. Jang Aji jeung Jang Imron pohara pisan rareuwaseunana. Teu kungsi ku kumbah leungeun-leungeun acan gancang duanana naroong tina liang bilik. Waduh, bapana si Dodo ngontrol. Jang Imron neuteuk Jang Aji kalayan siga nu pohara pisan sieunneunana. Waduh, kumaha atuh nya? Jang Aji siga anu sarua sieunneunana. Sadi. Kadenge jerowokna Kang Atang kalayan siga anu keur pohara pisan keheula. Batan gancang nembalan Jang Aji malah ngajahyak siga nu pohara pisan sieunneunana. Sadi. Kajieu sia kehen. Jerowok Kang Atang mingkin tarik. Siga samemehna Jang Aji mah malah ngajahyak teu nembalan. Geblik. Kadenge sora lengkah anu samunu gegejlik sarta mingkin lila mingkin ngadeuketan ka rohangan dapur. Kungsi lila ngurunyung Kang Atang dina kaayaan jamotrot. Dieu sia kehen sanepina kahareupeun Jang Aji teh langsung bae Kang Atang ngacibir anak ceuna. Ampun Pak, ampun. Jang Aji ampun-ampunan bari kukuringisan. Terubung. Setelah digusur Jang Aji dibawa ke tepas imah.
Rek jadi naon sia? Sok diajar hara ka batur deh. Tuh tempot Jang Dodo menikah ngapun kitu. Kang Atang nunjuk Jang Dodo anu masih kene inghat-inghakan. Kituna teh bari sabelah leungeunna mah mungkin tarik ngajiwir ceuri Jang Aji. Akang niati siga nu reuwas. Kang, kitu-kitu teuing ka budak teh karunya. Kang Diman nyeleungkeun siga nu karunya pisan mangsa nempok Jang Aji anu pupuringisan samun jejengkean teh. Lah tuman harap batur mah kudu diwara. Kang Atang siga nu harap pisan nafsu. Baran si anak aing sarji. Bapak Jang Dodo tutunjuk bari morongos. Gancang usia ubaran ku sia kehed. Sentakna Kang Atang di baranganku ngajongklokeun anakna. Bro, Jang Aji nepi ka nyeuh di hareupeun Jang Dodo jeung nu jadi bapana. Da si Dodo na eta mah anu salah teh mah. Jang Imron nyeleungkeun tina lawang panto. Haji dog sia mah tong pipileueun. Kang Atang jadi ngabarerang ka Jang Imron. Sabar Tang, sabar. Kang talek heula ameh nyaho jujutanana. Kang Diman satekah kolah nanangkeun kaayaan. Sabar aing mah bebelaan reripuhan maraban anak teh deui sina hara ka batur. Amarah Kang Atang siga nu hese pisan terkenal. Sabar dariuk heula angguran masuk dariuk. Kang Diman rutret ka sererea kituna teh dibarengan ku pepeta sagala. Ngaso heula para mitra. Sok heula ngarere heula sakana. Sugri kaum dangu sadayana kalayan paroman anu masih keneh pinuh ku amarah antuk nama Kang Atang daekeun nurut kana omongan Kang Diman. Sarerea gugek ngariung di eta tepas Jang Aji mah nepi ka tungkul siga anu sieun pisan mangsa bapana keur ngambek mah. Jang Imron nyaho kajadianana? Sok ari nyaho mah nyarita. Kang Diman ngareret ka Jang Imron. Saenggeus dimimitian ku ungeuk barabate Jang Imron nyaritakeun kajadian di jalan mangsa Jang Aji jeung dirina marulang ti imah pupuh lembur sarta pasanggrok jeung Jang Dodo katut Jang Jamal atrah pisan kasieun dina paroman Jang Dodo mangsa Jang Imron nyaritakeun kajadian anu sabenerna teh. Bener eta teh bapana Jang Dodo ngagebi-gebi anakna sarengsena Jang Imron sacarita. Batan langsung nembalan mah Jang Dodo mah malah tungkul siga anu pohara pisan sieunana. Jawab goblok. Bapana Jang Dodo ngadegungkeun sirah anakna. Antuk nama Jang Dodo nembalan ku ungeuk. Si goblok. Koplok sia. Kawas nu tara dibere duit we ku aing teh. Terjadi naon ari sia bobah. Ngarakeun kolot hiruk teh. Bagian bapana Jang Dodo ayeuna mah anu ngadat ka anakna. Sak ceplok. Bapak Jang Dodo nyabok anakna. Jang Dodo nepi ka ngajungkel. Ampun Pak, ampun. Jang Dodo ampun-ampunan bari pupuringisan dina selah-selah ceurigna. Mengihip atos mang kayunya. Kang Atang gancang newak digelang leungeun bapana Jang Dodo anu teteleng ngaranna geuning Mang Ihip. Mangsa geus sahabek-habekeun rek nyabok di pipi anakna. Rumahan budak ieu mah. Kalau Cijamal deh kudu dibejaan ieu mah. Panon Mang Iip nepi ka beureum balukar tina amarah anu keur membeujeuna ngabebelah. Atos mang saena mah badandankeun we sacara leuleuy Kang Atang. Ari ka anak batur mah siga anu teu tega. Herakeun pisan atuh da boga anak teh Jang Atang. Atos mang atos. Jang Aji Jang Imron oge. Hapunten. Jang Aji Jang Imron oge kasererea hampura kasalahan si Dodonya. Antuk nama Mang Iip rada leuleuy nyaritana. Jang Aji jeung Jang Imron jeung anu sejena ukur arunggeun. Saenggeus amitan mah Mang Iip ngagedik bari satengah gusur Jang Dodo kituna teh bari teu eureun ngagelendeng sarta ngadegung-degungkeun sirah anakna. Hampura bapanya kasep
Kang Atang gancang ngarangkul sareng kelentoran pipi Jang Aji kalayan siga anu pohara pisan hanjaka leunana. Ieu matak ge tong gurung kusung arina naon teh. Niati ngileungkeun siga nu keheul. Nya hampura dari sugan teh. Era nya maneh. Kang Diman kitu na teh bari juga jebi ka Kang Atang. Kang Atang mah ukur kula mas kelemes mangsa dikitukeun ku sobatna teh. Untung aya Jang Imron niati ngareret ka sobat anakna. Jang Imron mah nepi ka bekah yang irung mangsa niati ngomong gitu teh. Ari Mang Iip saninggalkeun kula wargana Kang Atang teh dina kaayaan satah ngagusur Jang Dodo leumpangna teh gagancangan muru ka imahna. Mangsa sakedeung deui rek nepi ka tempat anu dijugjugna Mang Iip pasang rok jeung dua prajurit anu tarumpak kuda. Mang Iip jeung Jang Dodo gancang rarengkuh mere panghormat henteu nepi ka dareku ari ngan ukur ka prajurit mah. Naon eta budak nepi ka sisimekeun kitu mang? Tanya salah seorang prajurit saenggeus ngeureunkeun heula udan. Biasa we Den, bangor. Mulih ti marana Raden Waan teh Mang Iip malih tumanya. Oh, geus udar-idar we dititah neangan domba adu. Sugan mamang apal. Sahanya anu bogaeun domba adu anu bulun jeung tandukna barodas kabeh. Sakedapan mah Mang Iip ukur ngahulang siga anu keur ngingat-ingat. Upami telepat mah putrana Jang Atang anu gaduheun domba sarupi kitu mah. Kumana teh Atang teh? Di mana imahna? Tuh kapalih ditu mamang oge nembe tos di bumina Jang Atang. Mang Iip kituna teh bari tutuju. Bener bogaeun domba adu nu bodas mang? Duh kari aya keneh teu mah. Tapi cobiane taroskeun heula Den. Nya atuh mun kitu teh mah. Kuring rek nepungan heula Kang sa tadi teh ngaranna Podi. Jang Atang. Oh nya Kang Atang kuring rek nepungan heula ka Kang Atang nya mang. Mang Iip ukur unggul geus kitu mah kalayan rada gagancangan dua prajurit muru imahna Kang Atang. Mang Iip oge ngagedeg deui setengah gusur nu jadi anakna. Waktosna cekapkeun ladugi ka dieu paramita. Dongeng Sunda dina carios Banjir Gede di Darmapati dina bagian anu kaopat. Hapunten tina samodening kalepatan kalayan ulah hilap di like, komen, sareng di subscribe. Wilujeng kantun wae mangga baremios. Hatur nuhun.